Wa ma takbiru jana pun hari takbir pirom paidana tokota tadi mana ngomongkeun di kana takbir naon lisan kalisan jen poyan bagi maka penting naon alai sardi bau yen teu ngabohongkeun kana lisan naon ka buka sanjen ing kana salam kaupiam si ka bika tauna sanjen naon sewene di perkara wa anorese eta keluwi agung minallah tibatan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala Allah eta sadunya kian Allah ina kasesenan jen lakadibun eta yakin ngupohong nyebutkan Allahu Akbar gitu. Pohong mendingan seun akbar inal Wain kana jasa januk tino kalamu omongan sidkona tabenar sama sahidan seperti nasian Allah ala munafikina saja munafik kaleti korin dina omongan munafikin inna wassalamu rasulullah inna wassalamu Nabi Muhammad SAW Rasulullah eta Rasulullah. Kaingkana tang kabuktian naon hawakan. Hawa nafsu anjen. Aglaba kalau ngalindi alaika kanjen min amrillah tibatan perintah Allah azza wa jalla. Panta sadanje tatwa leuwih turut laukan hawaka. Mingka tibatan anjen lillah kalau. Faqa'id taqaddahu atau sungajarikan anjen kanayam. Awaka ilahaka kana pangeran anjen. Pengadang wisbah. Wakabar tahu jengagungkan anjen kanayam. Hawaka. Sikap sedekat non ayat kunayan bukti. Non kal buka hati, non kal kau takananjen. Allahu Akbar, lapalapa, eta kalaman omongan bilisnya tulisan. Kamu carodi anu diwungkulkan. Wakot dakolapa baresu tinggalin. Nah akawate. An musyahadati tina nulungan kana lisan. Anu wama jainan perkah. Untuk ngetang gedekan ma'al kotor karena pikarempanan tidak lika dina itu. Karena hawaka aglaba alaika minamrillah. Laulat taubatku lawan tuai taubat. Etaya wa istighfar din minta tambah wasnudni al-sangka di karamilnya. Karena bagiran Allah wa binyum pangampulah. Wama dua istighfar aja apa dua istighfar pawal kalimat kita ari kawitan. Pirang-pirang kalimana dua istighfar eta qaul kau cabandir wajah illa di kota dua Allah. Wa eta jalaina muraduan maksud diwajib eta wajah dhahir. Wajah anu dhahir. Panaka karana sunanjen nama wajah tahu etna pasina madapkan anjen ka wajah dohir ila jati kiblati kajati gati. Walau jalla subhanahu ya taqaddasu eta maha bersih Allah antahuddahu tenayan ngabatas salat. Ngabatas kaunan ajihad tuan banyak hatta tukbila sehingga madap anjen. Diwajibah dan kaku banget badan den alaihi ika Allah. Wa inna mawajul qabi jempa senari banget nate wa eta wajul qabi. Eta ladanu tatawajahu madapkan anjen. Bihi kana iladi wajhul qalbi. Sinaladi.
Lilapati sawati. Madap kadatan madam tanpa langit tujuan bumi tujuh. Tangdur untuk komik-komik jen. Ilahi kana wajah kabi. Amu tawajihuna etan wadap. Wa ariye wajah kabi ila amanihi. Kana pirang-pirang pangarap-ngarap na kolbi. Wahami jempas sejana kabi. Tiobat di mawasnya di pasar. Mustabiun, mutawajihun, mustabiun. Orang menurutkan lisahawati kang kayang. Au mukbilun atau numadap ala patiri samawati. Kadat numadap kamalangit wayak ajen kurusian anden. Antakuna kanan kautianan awal mufatafikan. Kawitan pembukaan anjen. Lia munajat pikirkan munajat etabil tirdi kubohong wa itilaki jeng gawe-gawe walayan soifa jeng tuming pola non awan bungut hati ilallah ta'ala madep kalau ta'ala ila bin sirafi angin kumen kuanain wajku ila bin sirafi angin kumen kuana ya qalbi ila bin sirafi kumen kuana qalbi amma sina perkara ansiwaun salian ya Allah fazahid ataupun nyanyanjin ila halidina pada halitan Fisar fi dinan ngamengkolken fisar fi dinan mengkolken enti wajhu bungat hati ilaika Allah wayan ajan sa jelamun apa sanjen anhutin ya sarfi ilai ala dawami netepan kana langgang Fayakun tang kudu bukti non kaluka ucapan anjen il haladina pada harita nasidkon eta bener pada harita teh waktu ngucapkan wajah tu wajah lillahi. Wira kuasa jadi mana ngucapannya hanifan musliman karena lapar hanifan musliman. Payan bagi maka penting non ayu torok yang dikertegan di balik dina tanjen non anna muslimah saya sunajamu Islam anu sampurna huwaya muslim ala deta jalma salimah anu salamat sal muslimuna jamu Islam kabe min lisanihi tina lisane ladi wayadi jeng lemen ladi Al-Mudin hadis Al-Muslimu man salima muslimuna min lisani wa yadihi. Dari kekapilaraan kulisana kekapilaraan kulenuna sa muslimun lain ima lisan teh sinis wae ketusan sampurna Islam ibarat to Islam dikatakan sampurna kan loban ditampiling loban dikepret Pelangga pun tahun terbukti anjen kadalika etanya kitu seperti salimah muslimna milik sodih kunta tamu canden kadiban etan bohong dewa eta. Disebutkan hanifan musliman teh. Padahal bekulnya nyanjen pianta zama di lain ngajaman jen. Alaikan salimah muslimun min lisanin. Fisik balina zaman kita harus buat tanah jam watan dama. Anta jam watan dama di nalang sanjen
Alama karana perkara sabapan Gusti lama mina awal Gusti panggang tinggal. Wida kuata jeung di mana ngucap anjeun. Wa ma ana mina musyrikin. Laras kainana. Wa ma ana mina musyrikin kana lapan. Wa ma ana mina musyrikin. Wa ma ana jeung henteu ari kuring eta mina musyrikin disawarna jeung sakabeh. Pasir tah kudu ngartagkeun anjeun dibalik anjeun. Pasir kaopia kana musyrik anu samar paena kalahum karena sesedana tala pamangkana lapan pamangkana. Paman dasa jeung panuman ya je ngarep-ngarep man dikarobi kana patepung ka pangaraman paya mata kurmi garman amal solihan amalan soleh kana mulus wala yusrik jeung ulah narejengkeun man bi ibadat rabbih ku ibadah ka pangaraman ahadan kajam eta nujila obatin mana Paina kawalau salah, eta nujila diturunkan ya kawalau salah, siman di jamak, siap situ anu ngamaksimal di ibadah ibadaman, wajhallahi kana karibanat Allah, wahamdana, jeung kana, pamujina jama-jama, wakun jeung kudu buktian jeung, hadiron eta nusian, musikon, kedesanan, nikasin antara musikon dan kesin yang kelas kesin min hada sirki tinayat musrik kopi wasas nyer jangkur ngarasan jana pajelatan kanera pipa bikin danjen in wasokta laman nyipatan anjen nafsaka kanawakan jen Jana tak kesesuaian jelas tak lain anjen mina musyrikina eta tisawarena jam sekawen min guere balwatin sekalawan bersih min hada sirki pen musyrik kopi mina min jaidah tina henteu min guere sekalawan jadi guere raden min nama kesa. Karena semasir kita sengaran musik etaya pangot tiba isma segi ala polikan anu sepi wa katiri janu loba min hutina sirti. Iwa idaku tajen dengan mengucap anden mayaya wa mamati lillahi kana lapan mayaya mamati lillahi falam dapur menyakan anden an hadza kana sesenaya mahya ya mamakilillah eta halu abdin tingkana abdi mabkutin yang an awalin nafsihi bikana wakna bin mawjudin ayah lisaydihi gaduh kustinai abdin Wana wajan sang senayan maya ya mati. In sadara atalamun bijak. Ya maya mati man. Tijama aidau anu ari raman. Wa ghadabu wajam. Ambak naman wakyam denan punaman wakon joden dik naman. Wa rabbatuhu jarasab naman. Fil hayati dina hirup warobatu jeung sieuna man matin maut eta li umuri dunya karana pirang-pirang perkara dunya lam yakun ta terbukti Yaman mula iman atau mantesan lihat hal karena tingkah. Tidak putan dengan mengucapkan dan Alhamdulillah minasyaitonir rajim kana lapan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim palang tak perlu menyampaikan dan anau kana sana syaiton etadu kamu sanjen
wa mutawassidun dan ngintip istarafika bika karena mengkolkeun hate anjeun anilai Allah azza wajalla hasadan karena hasud laka kanjeun ala munajatika karena munajat nanjeun maulana sallallahu alaihi wasallam wa sujudika dan sujud nanjeun Allah anau satasana isar satasana setan etalu ina dilaknat setan disabab sajadat kinoi datin kusabab sujud saiji taroka ninggal ya syaitan kana sanda walam yuafak jeung teu dipasian taufik ya syaitan lakana sanda wana siadataka jeung sasana menta pangariksan anjeun dilai kala subhanahu minut setan eta bitarti mah kuninggal berkah iripun kasab setan kana mah watab dilihi jeung ngagantikeun keun ieu mahibuhu bima kana perkara iripun kasab kana mah sallallahu labi mujarrad qaulika lain in kuwung kuana ucapan anjeun istiada kabilah minhu teh lain kuwung kuana ucapan anjeun alhamdulillah rajim pai naman karana sesuna jamak kasarun ngamakin kamana sabun satunggalan adu wantang musul liat tari sau karana yen ngorawat ieu sabu kaya siman liat pulau atau karana yen mainan adu kaman Bakola tule ngucap yaman, a'udhu minka, a'udhu nyungken pangriksa abdi, minka, nasian jen bidalika jisni, karena itu benteng al-hasimyan, kukuh, wawa barariman esa sabetun tetap alamakan di ulun tempat naman, Paina galika, tak esa saya senayan, kola, kamu tumingka bidalika isnyasin, etalayan panghutu manfaat ya dalik kaman, kosoro sabun. Balayu itu baikat sinariksa kayman, nah ilat tabdulu makan. Aingat bantikan kalau membuat pakar dari kata-kata itu seperti itu. Oh man, kosoro sabun. Man ay zaman. Ya tabi'an ngurutkan man asahawati karena bangka yang alat kanu yari sawat eta mahabus syaitani. Pirang-pirang hati pikara perpustakaan. Wa makari romani jeung pirang-pirang anu dipikangewan. Itu pangeran palai ini makaten. Nyugikeun tapi nyukukeun kayeman. Nah anu jauh dua kali. Wungkuana. Ngucap. Kayak kalian atau pun menerima kabarnya non kalau ucapan ni aman dia azmi ku ngacam ala sawudi kanan nungkeun pangriksa bismillah kan penteng Allah jalla anu sari setan tina kabarna setan wa Wisnu Jahai benteng Allah etalah ilaha illallah. Oh, harimau. Ikolah karena ngadawu Allah azza wa jalla timnu perkara kabarnya bejakeun. Karena ma'anhuti Allah saha nabiyuna nadu orang saya la ilaha illallah bismi kana lafad la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, eta benteng kami.
Paman tasa jama dawana sukman istri kami umina tadi selamatkan man min adabi tina fiksa kami. Wa mutasinu jari zaman. Kawe ngariksa. Nabi kuya hisni man eta jama lama budak anu suaya anu diibadahan. Eta babak Allah dikeni man siwallah salendal subhanahu. Pamaman ta'apu jama ittakhadha anu ngajadi kuma ilahu kana pangeran man hawa kana hawa nafsu man bahwa saya tari manita koza ilahu hawahu etap timidani setani ini tetap dan alun-alun setan lapis nila lainnya benteng Allah Ta'ala walang yang kurunganya kenanya anamin makai di kanan sesun atau tapina sawayana pirang-pirang rekadayam iya setan ayus gilakam ya nungkul kena setan kandin di sholat di kandin Didikril akhirati eling kana ayat watad diri tinggal jalan akhirati jeng ngurus kanan jawab perempuan kausan dia menata supaya nyegah setan kandin anfamima tina maham kana perkata kalumata anjin karma palam maka purwanya kenanya anak ulama karena saya sudah sakabat perkara itu penunjukkan makannya anfamimani kiwadika tinggal kena maham pam makna baca nanti bahwa tetaria mayus dirupa atau waswasun wasan karena kata lisani karena usik nulisan atau maafin terimaafin Waya maksudu basar anu maksud eta mania pirang-pirang manana qiraat. Tika. Pama qiraatu kana puan hari qiraat babatan. Panasu ta tarjama-jama kana qiraat eta salah satu bil. Rajulun hijib. Jama ya tarafan musikna lisan rajul. Bapamu bariarat kana rajul etam gopilun anu poho. Rajulun menjama taruh pengusikna lisan rajul. Bapamu bariarat kana rajul tayat bang. Anu turkeun iqabu alisan kana lisan. Payat kamu. Mahan nikabu wasin ada nikabu minhu tina lisan kana kaya sesnak Kalau kaya saya senayan kalbu eta sumuting kalbu karena ia makruhun dibaca amin bari disaliantin kalbu waya jeng ari darajat eta darajat wasabi yamin yang pada jasna ashabul yamin. Sama ngebugan ukama ditampak kulungan kapu. Warajulan denjama yasbiku anum. Nilanan kabu hatenu yasirabim. Ilamani kanat gampanan awalan. Jinumutina tuma. Yakdumu tuluy ngaladen. Nan alisan-lisan alqoba kanate. Waya tarajam mutul martalakin. Lisan kana ye qalbu. Paparis
maka kudu ngabedakeun anjeun aya puna kana buktina lisan turut jumana qabi eta juru wasate ayakuna ta bukti lisan atam alima qalbi mu'allima qobatan murukan kanate wa muqarrabuna jeung arja ma'al dideketin dong lisanun eta lisan muqarrabun eta turjumanun jurwasan yatmu turut ya lisan apa kanate walayat mau jeung turut kana lisan mana komane patapsilu tarjamat yamane dengar rincikan pertelan pirang-pirang mana anak ka eta sesanjen tidak kuota eta diucapkan bismillahirrahmanirrahim kana lapan bismillahirrahmanirrahim panoi kudu nganiatan anjeun ditu bismillah at-tabarruka kan melafur kalim tidak yang kurang ini pikirnya mimitian maca likalamillah kana dawan Allah subhanahu wa abham yang kudu maha manjin anna manaha kana samana bismillah anna umuro eta sasuna pian-pian perkara kula takangan umur eta billah ku Allah subhanahu wa ana murada dan sesuatu maksud bismi hawana di dia dan bismillah atna huwa ari murad bismi amusamata ngodingaran tidak kanat dan di mana-mana bukti nomor pembambaka tabilat Allah subhanahu wala jaroma maka mesti kana bukti alhamdulillah sakabe puji etalilah kagungan Allah. Wa manau jari manana alhamdulillah ana syukur atas syukuran etalilah. Kagungan Allah idir ni'amu tarana ay pampanikmat eta minallah ya Allah. Wa man ya'dun saja menekatkeun man min geulah pilihan Allah nikmatan kanimat ayak hidu atau ngamaksud man kuera Allah cak kalian Allah suwa bisukrin kusyukuran lami hasilina olain kinu sakira sana kuera Allah etang usahon ditundukkan minallahi ta'ala azza jalla tapi tasnya kita tetap dina maca bismillah yasiman yarah watami dijemuk mujinaman nuksanun ay kurang dikodria sifati kan sakurang ngaliutna yaman yarah ila belah kalian Allah ta'ala ila kuota tadi mengucap anjin ar-Rahmanir-Rahim kana lapa ar-Rahim pahadir tak kudu ngadirkan anjin pikau bikan anjin jami'a anwa'i lutfihi kana sakabe serampang warna siwalas Allah. Lihat dia supaya perkara lakukan dia non rahmatuhu rahmat Allah. Bayan bayi surtulin. Hudan dan biha. Karena rahmat non rojauka pangarap ngabannya. Cuma safir kudu ngahudang dan anjin. Min kualika tinatanjin apa dima kana ngabungkeun wa pangsin bikalika kucapan anjin maliki yaumiddin lakum ngaratuan dina pajam ama khadmatuk anapun ayat kalian edakana kasana kalakuan lamun ka eta daya karatuan eta tetap illa lahu aing kagungan Allah wa maupun dengan penusian
oleh halima yaumnya jazai tataran makewu kenana poyan wawala suami sami hisaban kepaisan wa halarinya alati anu wa ari Allah eta malikuhum ngaratuan karena ilati yaumul jaza Sumajat itu ngajar-ngajar ilah tukang ilah dikolika susah panjang iya anak bodoh iya tak anak bodoh lebih iya kan wajatit jeung podo nganyar-nganyar ajakan apa waya siaja jeung mikautu wal sabar ya jeung lulubaran minal hauli kena daya upaya wa kuat jeung kekuatan bikolika kusabanjen wa iyyaka nasta'in tapok jeung kudu menyesakeun den anau kana sasuna kalakuan ma saya sorot eta teu gampang naon ta'atuka ta'at anjeun turut anjeun ilabiana jeung ku pertulungan Allah wa nalau jeung sasuna eta tetap kaguno aminatan mukarin gerah ilwasa koka karena masian taufik kanjen salah bersalah lipati karena turut kalau wasada maka aja nyukri ngaladen Allah kanjen ibadatihi ibadah Allah wajahlah kanjen ngajadikan Allah kanjen ahlan kana alih munajatihi pikeun munajat Allah walau haramah dalam nikah semapain Allah kandil atau piko karena taubek lakun saya kemudian nama trudina eta sisawana zaman udik itundung kabe masih tonisata setan alaina dilanat sumeda parog sampai dengan narapkan dia minat taudik tina masa tawad wa min qalika dan tina ucapan anjen bismillahirrahmanirrahim wa min hamidi dan tina muji wa min hajat dan tina ngadahirkan butuh ilayana dekat pedoman mutlakon baulak payin tah kurunam ukan anjen suala takana mentanjen dan wala taklub diulah mentanjen ilahama hajatika aing sarapang penting-pentingna pirang-pirang pangabutan den wakwa jeung kudu ngucap anjeun ihdina siratal mustaqim kana lapa ihdina siratal mustaqim ihdina mungkin nulukeun ucapan siratal kana siratal mustaqim kan agama Islam mau disarupakeun kana jalan lempeng alladzi yasukuna anu ngagiring illa disirat orang sara ila jiwarika kana natanggaan ka Gusti wayuk didenepikeun dan illa disirat mustaqim dina ka orang sara ila marbatika kana hari Gusti wazidhu jeung guru nambahan dan kana siratan mustaqim syarhan kana sarang pertelan wa tafsilan yang diwincikan wa tajmuatan wa sisadane biladina jama-jama apadoan naloberkeun Allah alaihim kaladina nikmat hidayati kana nikmat buktina pituduh minan nabiyina ladina teh buktina para nabi kabeh wasidikina jenjang banget bener kalau wasidin banget wasolina jenjang kabeh dunan ladina
lain jama-jama ghadiba anu bandu Allah alayhi saladina mina kufarit ibuk tina bambang kafir wa zaidina jeung jalma nu mengkot tina bener kabeh mina Yahudi ibuk tina kabeh Yahudi wa nasrani kabeh salat wa sabina jeung jalma keluar tina agama kabeh soma kamis tuh komentan ijabata sana ijabah ibadanan waktu jeung kulmutan amin kana pan amin mugi ibadanan Gusti kana pangdua abdi sadaya di mana istajib Pada kalau tanta di mana-mana anjena patiata kana patia kadalika itu seperti itu. Ihdarul qalbi ma'fahmi ni makna ma'aniha. Nulis ima di sisi rujukan tu. Kadalika itu sebadut. Ihdarul qalbi ngade kenapa ma'fahmi ma'aniha saat paham tanpa mengenai Fatihah. Payusbihu makapantas. Nawan takuna yang mukti anjen etang minaladina sisawarana jama-jama. Ola anu ngadaw salah al-tapim di ladina. Dimana perkara abal ngabejakan karena manut ya Allah. Sahan Nabi SAW. Kusimat di salatu. Nyelapan kusimat. Dibagikan sesuatu baini antara kami dua baina abdi kami nisfa ini karena dua kaum nisfa aisyah paranait sholat sekali bijan kami wa nisfa jari saban sholat sekali abdi kami wali abdi je tetap bikin abdi kami mari perkara salah menta abdi kanama ya puluh ngucap salah abdi alhamdulillahirabbil alamin kana lasan ayat 10 tu ngaro sahaja dalam. Hamidani abdi. Muji ke kami sabda kami puasana dengan abdi alayya kami. Wa jahariya hamidani abdi. Eta mana kalimana ucapan abdi sami Allah liman hamidah. Laqad sami Allah liman hamidah. Samukti sekaliman kadang memuji mangkal. Hadisan kurumatan dan kai silana pikirna. Walau yakun dalam terbukti laka atau tetap bikin anjay min sholat bika tina sholat ambil naon hatun bagian siwa dikrillahi salian si elingin Allah laksa panjen si jalalihi dina salman Allah wa udmati jin sebesina salman Allah panahika tanyukupan ke anjen naon bidzalika itu zikrillah laka naon ana goni makan panaika maka nyukupan kandien kan naon bidzalika zikrillah laka naon ana goni makan kaun tunganana pakai atuh komo di Kuburta tarjun mark anjin kamama karena min salu kanjana Allah kami nugrah Allah wa kadzalika jan nya kitu sapa dulu pahmu makna Fatihah wa kadzalika nya kitu sapa dulu pahmu makna Fatihah maham kana mana kabeh yang bagi Yogyakarta nawan anta pamayan mamanjin matana perkara kaparonu macan jen kanama mina suari buk dengan bambang surat kama surat dibukasa dengan pada mati kitab istilah Quran na kitab martalakan masa Quran fakul itu lapuannya anam retina payan Allah wa najin sesegallah
wa wa'di jeung di Allah wa ancaman Allah mau wa'id jeung bang itu Allah wa habarian bagian tiram-tiram yang berita tiram-tiram Nabi Allah wa zikri minanihim jeung nyaitakeun tiram-tiram nugrah Allah wa ihsan jeung gawe kalusan Allah wa likul wahidin ya'tabikeun tiap anu sajid ya'tabikeun tiap anu sajid hakun ari hak. Paroja saari ngarep-ngarep eta hakul wa'di hak ngejang janji Allah. Wal hauf jarisin eta hak wa'id hak ancaman. Wa ajnu jari ngajang eta hakul amri. Hak napaentang wan nahi jeung cegah. Ngajamret ngakonan ngajamret. Ngajauhan nahi. Wa ityadu jari nampak tutur eta hakul madoti hakna. Nabi tutur wa syukru jari. Syukru anda hakul dikriminali. Hakna. Ingat kana nugraha. Wa tibar jari ngalakkan tau. Eta haku. Akhbar andai. Hakna pirang-pirang berita. Yang Nabi. Waluya dan diwakana anazurara tabna Abi Awfam. Sesejabin Awfam etalamma intaha. Sama-sama musanafi jurara ila qalikan udala. Iza nukira finnakur lapan. Iza nukira sadima mana. Nadis yuk nawan finakuri. Idina song sakti. Karo sangat jungkal. Eta katanya. Ini yang jawab lamanya. Nah, anaknya eta lama intah. Karo maka ngajungkal jawabnya lamanda. Syarat ini. Karo maka ngajungkal jiroroh. Mayitan bareng maut. Wakana jengti Ibrahim an-Nakhai, Ibrahim an-Nakhai atau dasarnya di mana mukti Ibrahim kalau pada antara idza sama syaqqat lawan. Idza sama di mana bola langit. Ini syaqqat tegasna bola isama. Idoroba makan. Goncang. Goncang tak obah-obahan. Hatta tantori bahasanya. Obah-obahan. Awasalu piranti bubuk kuarana. Ibrahim. Waqala jenis Abdullah bin Waqil. Ro'ayatu. Rabbunatu dengan Ibn Umar. Yusali bari sholat Ibn Umar. Magluban baru dilindih. Salah Ibn Umar. Wahakko dan tetap lagu keiluman ayat tarik kok yang kaduruk non kabuatan iluman. Diwadi Saidi ku janji kusina Ibnu Umar. Wajah antaman Said painau karena sesene Ibnu Umar. Sabduan abdi mudni buanu gaudesan. Galilunina baina yadai jabarin. Dina payunan dat anu murbau sesan. Nah, kohirin anu maksa. Watakun jebuktina hadimani pembamana. Eta gasabi dojati pami. Tungitung tiang-tiang darajat paham hadis. Saya penjebuktina paham eta gasabi wufur ini. Tungitung sampurna nahiamu. Wasofaya kawijung barasinameng. Wadojat dalika jeng ait. Tiang-tiang darajat untuk pami latan hasil terkena makan kesedawajat wassalat tujai salat tatamif awal tubi kontina banget tihada salat tangka sipu narima terbuka naon asarul kalimat dan rahasiana pembang kalimat pada tariat tangka sipu asarul kalimat eta hak
kiroatin. Hatun kiroat. Bacaan wawajari. Hakul. Kiroat. Hakul al-kari iron. Hakul membikir watan tasbih iron. Tuma yura'i itu yang saya musalim. Al-haibatan. Haibatnya. Hebat. Hebat apa sih? Dia kira nak kira. Kalau dia anda kan, dia musalli. Wala yusridu. Jengkem. Nagantangkan dia musalli. Paina dalika karena sayurat tilu etan saruk. Lebih gampang letamuli jika mikir-mikir. Wayu pariku jeng ngabedakeun musolik baina nagomati antara sora laguna musolik ayat rahmat jeung ayat rahmat wa adabi jeung ayat adab ayat marsalatan rahmat wa adab jeung ayat adab mendapatkan wa wajing janji wa ancaman wa tangi di jemuji wa ngawungkeun wa tamjidi jeung tegasna ngabukun kana bisa na poin eta ida marra di mana-mana ngaliwat na poin di misli kalihi ikana pan kana dawan Allah Jalla mata qadallahu waladin lapan mata qada teu ngajadikeun salah miwaladin kana anak wa makana jeung terbukti mawatan Allah samin ilahin pangeran ya padu maka ngalonkeun dina koi sauto kana sorana koi kala mustahil seperti anu ngarasera an ayal kurahum tina yen nyaritakeun inna ka Allah dikuli sain kana sakabeh perkara layal-layalikun sepantasi saya di Allah ruwiya jeung diriwayatkeun naon annahu sesen kalakuan eta yuqalu diucapkeun li qarya Qur'ani ka zaman maca Qur'an non ikra warqa apa ikra warqa ikra kudu macan jen warqa jeung kudu unggahan jen warattil ya jeung kudu ngaancakeun jen kama kunta saboten jen surat-surat ngaancakeun jen di dunia wa madawamu kiami 4 jam dia. Wa madawamu kiami jana benar. Hilang nangtung paina wata eta sasenada jam tanbihun etang ngelingan. Ala ikomatil qalbi ayan. Ala ikomatil qalbi kana netepkeun adat. Allah ta'ala alana tin wahidin. Netepan kana sifat anu saji. Mina huduri buktin hadir. Waqala jeung dawu kang den salam innallaha lapan Allah inna sunal azza tamuk bilun anu madep ala nusalik kadang salat malam ya tapi salagen teluak liuk musallim wa kama tajibu dan seperti yang wajib harasat rasi ngajaga sirah wa ini jeung panan ane tipatit kenal wakil sila jati karena tuan jahat pada dalika tanya ketu sabda tajibu harasat tadi wajib harus satu siri ngejaga hati sir kedantaran hanya tifatit yang ngelihat ila beri sholat ikan salam salam tidak sapatan tadi ngelihat sir ila berinya
Kasalian si Allah. Jadi memberi salatnya. Padakirhu maka turun ngalingan anjen kana sir. Lillahikum. Ninggalin Allah. Tapi kuningan Allah ni kana sir. Wa bikubhir tahun. Jeung kagoyna gagampangan dia munajat kadaan. Dimunajatan diunjukkan. Indah goplati munaji nalika pona zaman unjuk-unjuk. Liyaudan sebuah baik isi. Ilahi kai. Allah. Wa ajim jengkulun. Menetapkan anjen. Awusuakan usul ya kabikan aden. Paina pola sokarana sesen. Bersih. Ini sifat-sifatnya. Meluap batinan din hati. Wadahiran din adahir. Eta samaratul suhi. Buah nafsu. Wa ma khosa'an. Dan sama-sama sahusuk dan abatin hati. Khosa'ama khosa'an adahir. Walang adaukan salam. Pokok doa baris ningali kang Nabi rajulan kajila pengusahaan salat ya batu anu heureurian ya rajul biliyati kujang wata rajul aman apa ama ingat ada ari rajul etala hosa'a lam husuk non kabuatan rajul Khosaat, la khosaat, keselaman. Khosaat maka usum. Naon jawaruk yang keanggau sana roja. Aina rakyat karena sesena. Rakyat angunan. Etabi hukmi ra'i tetap. Dina hukumanana. Jangan. Walihada jengkalna inna ra'yata jibnuai wawala datang tidak dengan dua naon Allahumma akhir ra'nya wal ra'yata Allahumma la'aklim bungalusin ara'nya kanan ngangan wa ra'yata angunan wawa jara'i etapa buate wawa jara'i jara'yat apa buatate ra'i wajah banggota rokyat. Wakana jauh Siddiq Abu Bakar Siddiq walau di salatin salat Siddiq. Tanau kaya. Saya Siddiq watadun eta patok. Wabnu Zubair. Jeung bukti saya juga rodan. Eta kana upaya semua eta mutun. Kai wabadun dari seorang ulama kana tabuk badun eta yasun. Cicing badum kiruk mina rukuna badum. Biasa tapong kusakira entra. Mana sapiru yang manupit alai loren badum. Karena kaya baru atau jamadun. Barang baik. Kalau dalika dari sapawena itu. Karena Siddiq bisolati kana watadun ilah. Eta yang tadi nganyisikan karena kul balik nan atau watak bayana ya daiman dina harapun jama yu abun diagung man min abnadina tisawana yang pandang tepan kaminya pakai pala ya takodahu maka kumaha
ngalakonan kana ieu kulu dalik ya tapu kana kulu dalik Bayana ada malik muluki dina painan ratuna sama ratu indaman munggu jama ya kunyaman malik muluki karatuna sama ratu Sokuluman dari sekali jama ya tunu tentrem yesiman bayana ada gue ladin harupun salian Allah azza jalla khasian bareng usu watan taribu jeng oba-obaan non atrapu tiram-tiram angga hotana isiman bayana yadai ladina poin Allah habisan berhurian sadalika ta'ayatun utan taribu atrapu bayana yadailah etali kusiri marifati karena kurang marifat teman yang naman dianjarailah tina kagungan Allah azza jalla wa itna jantina ningali atas uningan Allah ala sirri kana hapena yesiman wa domi dan kebesaran teman wakala minasa ikrima ikin dikolina dawan Allah azza jalla alladhi laban nabi alaridat yarapan ingaladi kanjani ina takumu nalikana ngadeganjani Watapal baka jeng kana bulak balik anjen bisa jadinya di jam muslim kami pola ngadawe ikrimah kianahu tegasna ngadegna kang jeng nabi ka tebas kang nabi tabna Warukuan jarukuan nabi wasujudannya sujudan nabi wajin said nabi ammar rukun jangan apa nabi wasujudnya sujudan bagian tabandinon an tujar tidak dan nganyar indah menalikan rukunnya sujud zikra kibriya illahi kanan ingatkan kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala para dengan kat anjen jadi kesalmen anjen mustajiran barian menta selamat ya fillahi kana pangampurawan jalla min ikabihi kena siksa Allah bitadidin niatin kanungan niat wa mustabihan andeng bayang nutut sunnah nabi kana sunnah nabina Allah salam tome kansa nipa tuan ngami tiang anjen lahu kalau bilan kana ngarasain watawaduan dia hendak besar yang dirukuika suruhkan dia watajita itu sajida nyanyi wisar fikir kolbika dina ngalemekkan kata anjin atau ngeluluskan anjin watajidi husuikan dengan nyarmanat husu anjin watas tashirum dengan rasanjen dari karena itu tawaduhan wajah maulah takdim muayana pangeran anjing wasido angka jeng kehinan anjing waluwa robbika jalur napanjang
Watastahinan. Anjen minta tolong anjen atas diri dalika karena netapkan itu. Khusyuk kal atika bikam. Dina tanjen bilisanika. Karena lisan anjen satu sabian tulis. Ngabasikan anjen robak kakap anjen. Watas ada anjen. Nyaksen anjen. Lahu kaya robaka diuzmatikan akum. Wana bisrasin Allah bangetal akum. Min kulli adimin sibatan kakaranamun. Waktu kariran jeng ngabulak balik kanjen dari kakanjen. Tusabbihu robaka. Alakabika dina kanjen litu'ak. Kidahunya supaya muatan anjen kana yan. Kualita bitikari ngabulak balik. Tome sarkapnya tuloy cengkat anjen. Yen ruku ikatina ruku anjen rojian. Barian ngarep-ngarep. Anau kana sayyidina Allah rahimun eta anu asih nyelaka kanjen wong akidan jeung baran muatan lerojai kana ngarep-ngarep pinasikan natan den dikolikan ucapan anjen sami Allah mana mina aya ajawa untuk seneng bani badan Allah liman kadama sakana syukuran man kala. Tomatur dibum. Turin. Menurutkan anjen dalika syukur kana syukuran. Mutaqadiyaan. Matikan liya majidikan. Ditambahan. Batakula tumucapan. Rabbana lakamu kana lapa rabbana kamu. Rabbana lakamu. Waktu kira jengal obat kananjen alhamdulillah kana muji bikolika ucapan den milkus samawati lawan. Anu minhan kalatal adan. Bumi to matahwi. Pemakawiya turunan di kelas judi kana sujud. Wawajari sujud ta'ala dawajat istiqanah. Panglulur nakam dada. Antang patung makina. Tuluin. Nakapkan anjen azabaika kana panglayam-layam. Pirang-pirang tanjen bawa dari aan. Eta wajib banget. Min azal lil asyain. Tina panglinain na pembang perkara bawa dari adal lil asyain. Eta aturabutane wa in amkana kanjen. Kongen kanjen. Alat saja lain tengah jadi ke. Anjen baina uman karnain. Turab jeng wajhu. Ailan kanan halangan. Patah juda dosu dan jen adul tanah. Papa takut mijalan jen. Penau karena sejenak alat ala benang ailan. Eta jela bulu narik dia usul kan usul tak. Wadalunya. Jelo ini rukut ala bilin. Ikaina. Waidah waduk tajen di mana. Ini nafsu karena orang dia mau dia di lima tempat ini. Falam, kemudian falam.